Lumayan sinarian bapak aing mager pisan ka aing euy. Geus gajihan sih kena bapak aing ieu mah yeuh. Nyomernya 100.000 kieu. Edas si aing poya-poya ieu mah. Sal? Dik, naik ke mana-mana? Kulin biasa Sal, seker naon dieu? Aing keur ieu euy, aduh aing euy. Keur bingung aing, Rik. Bingung kunaon bingung? Motor aing geura, Rik. Mogok, Rik. Aduh, sigana mah beakeun oli euy. Alah, kumaha tuh Sal? Tuh hirup, Rik, nanti. Cing aing tadi nyalah ge meni macet sigana mah geuning seherna. Alah, aing mah sia mah. Yah, lain maneh sugan boga heula, capek mah, Rik. Eueuh Sal, aing mah boga mah dibere nginjem ku aing eueuh. Masuk eueuh saya teh bisi leungit kayak. Aslina Sal keur kosong. Hanteu. Eueuh keur kosong. Gocap. Eueuh Sal eueuh. Ek meuli ori hungkul kan geus. Ieu mah pan aing usaha deui. Tadi gantian. Sia mah. Heula mun aya mah ku aing diberekeun ayeuna ge. Teu kudu ngomong kitu pan eueuh Sal. Teu boga. Hanteu. Boga mah ku aing langsung diberes teu ngomong gitu genan. Siapa padahal mah gocap mah tuh. Pan eueuh Sal eueuh mah kemari. Heugeuh atuh nya Sal, aing main bola heula. Heeh tuh. Heug. Kumaha atuh nya. Anjing. Alah, duit aing mah gerak sieuna mah. Aduh, aing mah. Sal. Telepon duit aing. Duit. Heeh. Pancana sia teu boga duit nah. Numpon duit naon? Heuh tadi Sal sabar mah aya duit mah Sal. Tapi nak ka mananya? Tadi teh aya 100.000 aing teh. 100.000. Heueuh ti bapak aing. Sia rek diinjem menyebut eueuh nya cek aing ka ada bisi leungit kayak ai boga-boga hanteu-hanteu sia teh. Heuh jangan sakitu na Sal, tadi mah mau diinjem ku sia beak aing mah jajan meureunna. Aing nginjem lagi gocap, Rik. Gocap kumaha pan heueuh aing butuh jeung jajan. Penting teh anakku sia. Saha tulungan atuh asalna sakedeung mah Sal. Najis. Kedeung we Sal neangan Sal. Lah embung. Di gua ku sia. Ayo. Heuh sia Sal ku aing mah tangan latu ka ditu tuh. Jor lah, teuing. Aing apes. Anjing, eueuh deui. Nah di mananya? Sal. Aduh, aing mah eueuh ge rasa. Lah, kumaha sia teuing rek aya rek eueuh ge. Bantuan yang ngasal ke ku aing dibere duit mah Sal. Sabaraha? Heuh ge masuk muka panggil heula ku aing dibere. Ih, embung teh geus kapanggih teh dibere sabaraha? Ku aing dibere 20 Sal. Bener. Heuh bener Sal ieu buru ieu. 20.000. Heueuh. Sok atuh. Sok sia ka mana aing ka dieu? Masuk aing ka dieu. Sok. Si cungur ayak diinjem tuh dah eueuh. Anu gleungit. Mantakna ieu gablek duit teh tah. Ulah sok ngaku-ngaku eueuh. Leungit tuh pan. Dieuweuhkeun bener. Anjing ieu. Iya gitu. Anu dilipat-lipat kieu sih burik mah. Iya sih gana mah. Bawa wae kitu ku aing. Lumayan 100 tapi doraka kumahanya aing butuh gocap aing teh. Murukana 20. Anjing, eueuh ieu mah. Aing geus nyarekan we bapak aing yakin mah ka aing balik-balik teh. Duit penang pamere deui. Sal kumaha ka panggil teh? Eueuh. Aing ge eueuh kan itu Tadi sabra maneh ka mana wae? Heuh kan ditu tuh tadi teh Sal aing teh lempang ka ditu. Tuluy ka maneh ka dieu di kodok teh eueuh. Eueuh rek teu kapanggih. Hanteu. Hanteu. Anjing, ieu geus kuat jauh pasti nyarekan ka aing. Jangan dijig. Heuh atuh Sal bantuan. Lah, embung jig we kumaha rek teu purun aing mah. Diburuhan ku aing Sal muka panggil mah geus bae gocap ewang Sal jeung aing bae. Bener. Heuh bener Sal aing mah bae lah. Gocap ewang. Heuh bener aing mah. Kalah wang teh anu rek teu deui. Buru Sal. Anjing, yang pasti ngadat bapak aing. Ya duit pamerean dia tak. Rik. Yo, aya Rik. Kapanggih Rik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Isa? Tidu itu sia mah goler kehead. Aduh, aing nih bunga deui Isa. Mana kadikeun gocap? Lain Sal, nah siapa nih tere-tere teuing tuluy kapanggih kieu. Geus tapi bae lah. Ah, tong loba cungur sia nu penting mah kapanggih we atuh. Aduh, heuh salah gitu mah tuh. Sok mana tuh kadikeun gocap? Ieu kela. Anjing sia nyebutkeun teu gablok duit eta loba. Geus tong omong Sal geus. Kok Teh heueuh. Nuhun atuh Rik. Siap Salnya nuhun. Aduh, alhamdulillah habil amin masih aya milikna keneh euy.
mun teu ku si Isal kapanggih ieu, ku batur dipanggihana ieu. Anjing, tadi nama aing teh makan-makan aing ge. Tapi da mahi beureun duit sakieu mah. Baelah, kagok. Babarisan ieu usaha euy. Ieu mah lain nginjem ieu mah, teu kudu dibayar. Aing milik mati mana we cek aing ya. Tadi molor wae mah anjing di ieu mah. Kudu ngusyep goblok. Capek-capek aing ka ngedengkluk we teu meunang hiji acan. Anjing. Coba doyok dulu itu kalau kabeh aku lalai. Cek aing ngalian geratuarnya. Aku tembus tekan kayangan. Iya bang, Malaysia aing tas nusuk celbak itu cau nah ka diingkeun kitu kal kabeh aku lalai tuh. Cau di mana? Eta nu tukangeun saung kal kabeh aku lalai. Si Faisal ti kamari asa kaingetan ti tatuan teu we. Pangluarkeun heula sakedeung si beak. Ku aing teh nya. Heuh jeung sakedeung kepet sia meureun hayang mah. Kok nyaap si beak ke. Mana bedogna? Tuh di ditu cokot ka teteh tuh. Tuh di ditu tuh di. Ini hanjakar aing ngabejaan goblok anggar aing keneh. Umur teh lah. Teh, mana bedog cenah? Tah, bedog. Ka mana? Nuar cau cenah lah ongkoh aing. Bagong teh tah. Coba maghrib ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Si Soding ngalah cau ning paradu kitu. Isia naonan ker. Da aya naon sia? Sia ngamaling Soding. Ah, Maling di mana ai sia? Na maling kumaha aing? Bejakeun ku aing ka bapak aing sia moal tadi gempugan make head. Bejakeun goblok. Sia. Nyebutkeun maling ka aing. Paradu sia mah. Na paranadu naon? Na cau bapak aing ditutuar atuh. Sia we goblok lah. Naon maksudna siapa dua tuar-tuar ket? Naon maksudna lah gandeng sia keur maburit ieu lah. Sia ngabangsatnya sakitu geus kapanggih ge sia hayu we dituluykeun. Soding, Naon atuh? montong di ala cek aing teh. Montong di ala lah sia. Montong paradu Soding. Tong pernah bisa mengejedog lah apal madang we jeung kecap goblok. Sia sakitu geus kapanggih ge. Nah kapanggih naon ai sia? Sia Kapanggih naon aing? Montong kitu ket. Kitu. Aing we dengan sirup aing atuh. Sia iluan campur kana urusan aing. Nah aya naon sia? Sia eta naonan? Cek aing ngajedog we sia mah apal madang we jeung kecap goblok. Kadieukeun nek dibawa ke mana? Ya, sia bawa bedog goblok. Lah, tah sarangkana di dinya tah. Kadieukeun eta cauna nah ka bedog sagala. Sok bawa tah. Ding. Sok bawa ya balik kah. Kau bapak aing Sia ngomong wae. Ding. Naon atuh sia? Sia ke. Kumaha naon ai sia? Tahu nek dibawa ke mana? Lah, beak mana Bapak Faisal di kamari kita keluar sudah. Sangkakeun nonjok aing mah. Sanjok aing kumaha? Sangkakeun aing ngamadog cau meureunna. Ku bapak ti tadi tuar kan minta mana kamari geus teu daek sudah. Wanita si Kalau ka beak teh ku lalai. Sering ngomong atuh itu tadi. Siapa doain nonjok goblok Ya. lah. Nasia ditonjok itu. Oh, tuh kurang karugra. Sampai dah naon besa. Pasukan tek maling tuh Pak. Sangkakeun aing maling. Maling sia teh. Anjang naon aing maling cau atuh. Sesorong atuh atuh. Sia, sudah dititah teh aing ngeder tuar tuh kal kabeh aku lalai. Tuh pan aing geus ulin heula, rek ieu ku aing ge. Heuy, mantap tong sok paradu nonjok gracia mah. Ngomong heula dititahan teu gitu. Padu wae tunjak tonjok sia mah. Umur sia lah.
Kehe rumah kamu kuana tes di mana Odi? Ya, udah holti lebak. Sia tariknya ditonjok mak. Lumayan tapi lah dah. Aing anak muda tekan. Oh, anjir. Cek aing kudu latihan ku aing sia ame ditonjok erek latihan ku aing. Najis banget aing pegiat atuh. Latihan kudu kieu.